Aduh, biasa si Ipang teh nongkrong di dieu eueuh kamana budaknya. Ih, ari tiang-tiangan naik nagih nih hesek budak kamananya. Kudu kamana yang ngopi euy. Si Dodo teu mungkin ieu aing mah. Si nagih lah. Aing kumaha nya ieu. Kamana budak nya. Musingkeun wae aing daun kudu kieu teh lah. Mak? Nuju naon dia mah? Damang atuh. Alhamdulillah. Aduh, nuju ngantosan saha? Beli karek nagih ka si Ipang. Bogaan utang 100. Atuh sarua, uing ge rek nagih. Oh, sarua rek nagih. Heeh. Iya, saya budak teh tadi jangan. Ka uing geus 2 minggu. Sabaraha? Jajina sapoe. Teu pira duitna mah kur gocap. Sarua ka mage kitu janji icuk icuk tole ka mau lah. Pusing. Urang teh angan ayeuna mah lamun aya mah. Tapi ayeuna mah kieu we Kumaha tah? burung busuk ieu. Heuh. Coba mah tulungan heula 50 mah pan mah boga hutang. Kelama 100. Tah, ayeuna mah nginjem heula 50. kayak kurang teh lamanya. Sugan aya aya ge kacamata ieu mah. Kayak kedeung. Aduh, ampun. Kayak di mana ya? Asa aya da mun teu salah mah di dieu yeuh. Tapi bener mah kayak anu ti si Ipang dikaurangkeun yang urang. Heeh, gawe tagih we ku Ujang. Bener. Bener. Heeh, ulah ucuk cole can kamari moal. Mah pas eta. Atuh, Nya, heeh. dia diinjem heula nya, mah gurung busuk Heeh. nya ya perlu heula nyang nya. Heeh. Anu nyangnya. Sami-sami mah. Heeh, kade ulah poe mah nya. Aduh, aing mah bingung euy heureun lengkah euy aing nongkrong teh euy. Sieun ditagih. Alah, lumayan ieu 50 lah. 50 ku si Dodot. Raja jauhanan kudu benang managi ka si Ipang lila dewa. Aduh. Eta mama ona. Bae untung sudah doa katipu kok murang. Wah. Eta mama ona. Aduh, aing panah eta mah. Aduh, kapangiheun. Aman di sebelah itu ke belah kiri Aduh. Man euy. Duh. Mawanah eueuh si Dodo di aya aing kumaha ieu. Aduh, aing mah tipu naon. Eta ku aing ditipukeun ka si Dodo ieu utang mah ieu. Oh no. Euy, asik. Ieu aing. Ieu. Barang sakti ieu. Tipukeun ka si Dodo ieu. Ieu aduh peninggalan purbakala ieu barang sakti ieu kitu aing tipukeun ana ieu si Dodo euy. Asik euy. Tadi ditungguan ku urang teh. Heuh nya, ieu do. Urang teh lain teu inget kenah hutang ieu. Urang boga senjata ieu, senjata sakti peninggalan leluhur urang ieu do. Ieu barang sakti do. Urang teh ngajual ka maneh, keur mayar hutang ka maneh do. Maneh miara doma pan? Miara. Nah, mun ieu dituna di kanang doma nih, moal kacolongan dijamin 100%, 1000% lah. Paling jamin aja. Nu bener, ya teh nu bener. Atuh bener piraku ngomong-ngomong barang leluhur urang kudu ngapohong piraku sia teh do Aing besi cara nu geus teh kitu. do urang mah da peureunnan mangaluluson teh ieu barang karuhun, ieu barang teu tinggalan karuhun urang, ieu kokolot urang. Oh, coba nempo. Do. Barang sakti itu mah do. Arek sabaraha kaya dijualna? Ieu we atuh. Kan urang boga hutang maneh 50. Sama ona 100. Ayeuna ku urang meureunnan dijual we lah. 200.000 do reka kabatur mah kudu jutaan barang kitu teh. Sama barang sakti mandraguna do. Peninggalan kokolot urang, karuhun urang ieu mah. Dana do, aslina urang. Mau ngabohong perkara nu kareu mah. Kumaha do? Coba hayang nyaho. Ayeuna meuli nu kieu embe leungit teh we mah. Atuh moal do dituna di kanang domanya. Tah di kantong doma tunana tah. Moal dijamin
1000% urang moal kacolongan pamain mah kacolongan wae nyeta itu. Terus enak mah bayar lah 200.000 dimurahkeun ku urang butuh duit tinggal ayeuna era kumaneh can mayar hutang jeung Mang Ona. Sok lah namahan di gocap we. Oh, siap ari kitu mah. Bener ya jelas ya. Jelas Sakti ya mah bukan namanya. Sakti. Dijamin 1000%. Engke lah mun teu sakti dibalikeun deui yeuh. Teangan dijamin teangan we urang. Tanya. Nah, lah gocapnya. Nuhun. Si barokah ya nya. Sing alusnya dolnya. Amin. Urang balik lah. Ayo. Nuhun. Ayo sami-sami. Tapi ragu urang mah ye euy. Si eta mah sok rada ngejebul teang. Bicara kamari deui. Wah. Tapi yang nyawa heula lah, kurang cobaan. Da tadi geus perjanjian kitu bakal dibalikeun deui. Heulah, geus kitu lah. Kok aing lumayan 50.000 lagi. Kena tipu lagi si dodol. Padahal apa barang menang bulung. Lumayan 50.000 utang lunas. Deka. Ada coba senjata sakti. Kok mana domane malu gitu-gitu. Ayeuna mah. Dong. Mak. Duh, punten. Aduh, Mak. Tadi teh geus papanggih. Papangi jeung si Waipang teh. Mah tadi bayar. Ya, eta tadi teh mah teh kitu duit nu 100. Keun bae jang uing pan tadi teh ngomongna nya. Eta mayar hutang teh ya, keun bae cenah gocap nama mere. Tah, tadi teh geus digitukeun ngan uing teh nya teh meunang ieu tati manehna teh. Barang sakti teh emang urang teh sok leungit wae doma. Dan bere ieu barang sakti cenah. Heula dol. Ieu teh asa wau ieu. Ieu mah nu emak ieu mah. Nu emak kamari digolerkeun di teras. Ieu teh leungit cek budak teh. Itu Ini aya di maneh? Oh, cenah barang sakti ieu teh. Ieu mah paranti naon krama? Eta mah parek dimicen ti kotok. Aduh, ieu mah. Kamaha ka urang nu bener ieu teh. Bener eta mah parek dimicen ti kotok eta nu emak. Anu bahaya mah oge lah pusing kukukeun. Nah tadi kita ngomong nama ka urang gitu peninggalan nenek moyang. Nenek moyang ti pedut. Beneran. Deui pemona teh mah. Syukur ka tipu deui. Aduh, aing mah ka tipu deui. Cilaka ieu mah. Sepatu loba di mah oke lah.